urang teh keur ngagoler teu kudu hurang teu kudu hudang ku cokor we gitu. Ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ku cokor digosok teu sadar geus garetihan we tong. Ya Allah, naudzubillahi min. Tapi kita punten Pak RW eta teh romeheun teh sok aya madaratna komo keur bapak-bapak anu ka masjid kebeneran karpet nanti anu buluan teh gini. Lempang teh da kagusur. Geus sadar-sadar ngagulung we di imah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi abdi mah husnudon kasadayana ibu-ibu payunan abdi ini adalah ibu-ibu yang soleha. Katinga dina wajah-wajahna sangat luar biasa. Ya, jadi ibu-ibu soleha mah biasana tara molotot ka salaki. Ari di dieu nu hadir osok molotot ka salaki. Sia. Salaki urang sok dipolototan. Terus. Selanjutnya datuda salaki habibah pika sebelah. Sajabina molototnya sok nyorongot di oge osok karena kade aja punten dia mah beres muludan kade ieu pokok namanya ayeuna mah si siaprek ayeuna kade beres muludan sok molototan eureun. Nu sok nyorongotan komo eureun. Naon sababna hiji doraka gede nomor kaduana ieu pamajikan urang teh sok boga panyakit gegebegah gitu. Siga budak nusawan teh geuningan. Ditanya ku batur gebeg. Datuman ku pamajikanana di sorongotan. Komo lamun anu sok ngolototan ka salaki eta teh salaki teh tereh maon. Anu balik Ustaz ece kejadian kamari urang Ciwidey urang Ciwidey ece karek 2 tahun kawin maot salakina bari cuk RW teh naon cenah teh geus maot baru kami karek 2 tahun kawin dewe cenah piraku ieu rek teu maot kumaha sia teh cenah sapoe sapeting 6 kali dipolototanana. Cuk RW tidak cenah teu percaya. Isi teu percaya mah bawa ka ditu cenah ka rumah sakit.